Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sulam Taufik. Wayajibu lan samalehe wajib oleh wajib alaihi ing atase yesi waliyus sabi lan sabiyah aedon kalawan malih opo taklimuhuma murukan karone yesobi lan sabiyah murukan ma ing barang silahe ma yajibu kang wajib yesi ma oleh wajib alaihi ma ing atase karone sobi lan sobiyah wamalan samalehe murukan ing barang silahe ma yahrumu kang haram yasi ma wayajibu jeung deui wajib alaihi ka itu wali budak lalaki jeung wali na budak awewe aedon deui naon taklimuhuma mapatahan murukanana itu budak lalaki jeung budak awewe ma kana sakabeh perkara kana naon bae perkara yajibu anu wajib eta perkara alaihi ma ka itu sobi jeung sobiah jadi yajib teh anu bakal wajib meureunnan gitu nyaeta apan can kakeunaan can kataklif teh ngan engkena bakal kakeunaan ku hukum eta wama jeung ayeuna murukan kana sakur-sakur perkara naon bae yahrumu anu haram eta Cek tadi di luhur kahiji kewajiban kolot teh heulaanan indung bapak jeung nyaeta saterusna nini aki jeung anu ngurus budak jeung anu di PHP-an budak jeung anu nginjem budak jeung anu dunungan boga abid budak boga amat budak gitu. Atawa ayeuna anu ngasuh hiji nyaeta di mana-mana budak na apakah lalik jeung awewe nyata geus umur 7 tahun wajib dititah salat kadua eta mah wajib nitah kadua wajib murukan kana aturan salat kana syarat-syarat salat kana rukun-rukun salat kana pabatalan salat nyaeta dina sabada umur 7 tahun bari geus tamyiz teh nitah jeung mapatahan lain nitah ungkul tapi jeung mapatahan di mana-mana umur 10 tahun masih keneh wani ninggalkeun salat tidinya kolot khususna teh indung bapak teh jeung saterusna tadi sebutkeun di mana-mana wani ninggalkeun salat sabada umur 10 tahun wajib neunggel ka eta budak teh jigah hukum puasa gitu. Jadi lamun geus 7 tahun budak lalaki awe wajib ka kolotna hiji naon nitah kadua mapatahan syarat-syarat salat rukun-rukun salat pabatalan salat lamun 10 tahun masih keneh ayeuna wani ninggalkeun puasa bari kuat wajib diteunggel tah di dieu mah deuk nyaritakeun secara keseluruhan wajibnya eta sakabeh kawajiban dina agama keur nu jadi kolot si budak apakah lalaki apakah awewe nyaeta
kudu dipapatahan kawajiban gitulah ringkas nama kudu dipapatahan kudu bejaan kudu urukan kawajiban naon bae. Nah, jadi merenang taya teh wajib gitu di bejaan hungkul di bejaan ayeuna kawajiban ngabejaan kewajiban mapatan kewajiban tanu kieu teh wajib salat wajib puasa wajib najan keur manehanna macan kena kewajiban otak yajibu anu bakal ayeuna kena ke kewajiban si eta budak teh jeung sakabeh nyaeta paharaman kudu dibejaan kudu diurukan sakabeh nyaeta paharaman malah di dieu mah ae wama yundabu lahum jeung sakabeh pasunatan uluh loba aya teh pigawean teh boga budak teh min syairi sarail islam ya kalian can boga budak mah nya ulah disingsian nanti geuning ribuh boga budak teh aya da kawin ge teu tulus resikona aya namun teu boga budak teh tong order min syairi syarai Islam tina sakabeh aturan syariat Islam wajib si budak kudu dipapatahan diurukan. Nah, kira-kira aya namun teh jadi kolot nah nya kabeh kudu jadi ajengan. Nah, kumaha teh ayeuna aya ajenganna ayeuna saurang dua urang kabeh gitu. Kabeh kudu jadi ajengan gitu. Apaan keur saha? Apaan keur mapatahan budak aya teh papatahan ayeuna kewajiban teh nu nyaho badanna. Nu apal, aya nu apal teh naon? Jadi kudu jadi ustad, kudu jadi ajengan kabehanana. Kira-kira rek kawin mikiran heula ka dinya henteu kitu. Amal kakawin ayeuna can nyaho kewajiban kepan boga budak aya kawin mah. Aya urang ayeuna can nyaho kewajiban nya nu pasunatan aya kitu nu kitu kawin ya. Nyata ieu urang mah pan kawin ayeuna mun teu hayang teh kawin ayeuna hayang teh lain ayeuna mun teu kawin bener-bener ayeuna mun teu marek naon erek ayeuna ibadah tarek ibadah mah kitu ayeuna kawin tapi kita hendak ngaji heula ngarah ayeuna mun teh di mana moga bawa budak jeung ke pamajikan di mana-mana ngurus pamajikan bener sesuai jeung ayeuna syariat ke di mana-mana boga budak ke ayeuna bener ngurus budak aya nyaho mah kewajiban jeung nyaho ayeuna pasunatan rek ngaji heula jeung nyaho kewajiban pasunatan wayajibu amruhuma jeung wajib di ayeuna mun teu nya wajib murukan wajib nitah kana kewajiban wajib nitah teuing kana pasunatan wajib nitah wayajibu amruhuma bidzalika bahwa wajibun fil wajibi lamun dina marentah kana wajib hukumna wajib lamun nitah kana sunat hukumna sunat jadi kieu artina mah jadi aya murukan mah kana kewajiban wajib kana pasunatan wajib murukan mah lamun nitah kana kewajiban hukumna wajib nitahna lamun nitah kana pasunatan hukumna sunat nitahna sunat qabliyah lah sunat ayeuna ba'diyah gitu. Tuluy ayeuna mun tamun wudu sunat ayeuna ngumbah dua dampaleungeun heula eta teh sunat tapi ngawurukanana mah wajib ngan nitahna lamun kana kewajiban nitahna wajib lamun kana pasunatan nitahna sunat gitu kaudak teh pagujud di dieu ge pagujud wa ma yahrumu jeung diwajib mapatahan budak apakah budak lalaki apakah yang mentah budak awewe anu di mana-mana geus umur 7 tahun teh wajib ayeuna mun tamadi tidak lamun 10 tahun nyata masih keneh wani ninggalkeun kewajiban atau ngarempak paharaman
wajib diteungeul sakabeh paharaman tinggali ayeuna aya dina taklim mah nya dina taklim mah jadi dina taklim mah kumaha yajibu wajib mayajibu wajib mayahrumu wajib mayundabu wajib ari ngawurukan mah ari marentah mah nyata lamun kana kewajiban wajib nitahna lamun kana pasunatan sunat eta ye namun tama ngalarang ngalarang oge ayeuna mun tama kitu lamun ayeuna mun kana paharaman wajib ngalarangna lamun ayeuna mun kana pamakruhan beureun sunat ayeuna mun tanaon ya ngalarangna ma yajib ma yahrumu ay yajibu bayanu nu dimaksud ngawurukan teh wajib ngajelaskeun paharaman kanu jadi budak tah ieu jang haram teh paharaman teh ieu nyi ieu paharaman teh ieu haram sekaligus nyata lain ngabejaan unggul lain mapatan unggul wanah yumaan jeung nyaeta ngalarangna budak tina paharaman eta wala yantafi bidzalikal wujub jeung teu matak jadi napi eueuh bidzalikal wujub nyaeta kana itu kewajiban illa bil bulugi kecuali ku geus balik ma'arus sarta geus dewasa jadi kewajiban eta teh lamun tina 7 tahun karena balik lamun balik na misalkan aya namun tamaku bijil mani gitu dah berarti tepika ya minimal 8 tahun teh jadi lepas aya namun tak kewajiban eta teh lamun ayeuna data apa di budak aya namun teh eta bijil mani teh jeung bijilna ya lamun 15 tahun tetap perjuangan teh hiji budak teh nyata kudu siap urang aya namun teh dur-duranana lamun dek sarangan gitu lamun dek sarangan nyata perjuangan teh meureun tina sekitar 7 tahun mulai sampai 15 tahun sabarata 8 tahun tah gitu jadi guru aya namun teh budak urang teh 8 tahun dah 8 tahun hiji budak teh Masya Allah ya kewajiban nah eureun lepas kewajiban eta nyaeta illa bil bulugi ma'ar rusdi ya kecuali nyata ku balik bari geus nyata manehanana mandiri lah mapan gitu. Nah, kumaha lamun seug ayeuna mun tema eta teh kudu melalui biaya ongkos buruhan. Nah, mangka perbiayaan ngawurukan budak eta nyaeta wa ujratu ta'limihi ma dzalika ari buruhan ari ongkosna murukan eta budak lalaki budak awewe murukan paharaman murukan kewajiban murukan pasunatan seperti murukan maca Quran murukan aya namun tama adab-adaban basaina parukunan rarakatan salat akidah pimalihi mak duit budak mun boga lamun teu boga kakara ti indung bapana ti bapa heula ti bapana teu boga nu aya dina sapinah teh ti indungna bapana mun aya ti baitul mal lamun teu ti baitul mal ti nu beunghar sawe penta we aya namun tapi aya kuring teu boga budak diurukan aya ku sorangan teu bisa ari mah santren aya kun make biaya kun make bekal ai kuring aya teu boga budak teu boga pamajikan teu boga didinya bakal kena jadi aya namun teh bakal ngarembet
kewajiban ayeuna mun teu berkaitan jeung materi ka agniaul muslimin ulah dikira teu bisa bae-bae henteu. Jadi nu baleunghar teu bisa bae-bae henteu. Jadi kudu meureunnan salah satuna kewajiban di mana-mana teu. Jadi jelema beunghar teh salah satuna teh eta nyaeta mantau masyarakat tatangga terutama umum nama muslimin bisi aya budak anu teu mampu kolotna nyaeta keur masantrenkeun atawa keur nyakolakeun madrasah kitu lain nyakolakeun umum. Keur nyaeta sina murukan ku ayeuna mun tama ku ustad beureudah ayeuna mah kudu mayar wae da di TPA mah gitu. Kudu mayar wae masing ayeuna ka TPA TK Ikroon ka TK ayeuna mun teh kudu mayar eta biayana eta salah satuna na teu sakola na ayeuna mun teh mah teu masantren mah we da ayeuna mun teh mah teu gaduh artos pun bapa ayeuna mun teu gaduh teu mampu pun biang teu mampu manehanana tah kewajiban teh agniaul muslimin teh ngaremet ka dinya ngaremet ayeuna mun ka dinya kewajiban teh ulah dikira ya agniaul muslimin. Jadi lamun ayeuna mun tamah ngalarti ngaraji mah oh bakal terpanggil bakal aya kesadaran oh si anu pang teu masantren teh si anu pang ayeuna mun tamah teu ka madrasah teh si anu ayeuna mun tamah pang ayeuna mun tamah teu disakolakeun teh sakola agama oh karena indung bapana teu bogaeun saha keburu-buru sakola biayaan eta kan Islam teu ka kitu teu bisa ayeuna mun teu bisa kan bae ayeuna mun nafsi kenal eta mah kewajiban manehanana teu jadi ngarembet ayeuna kewajiban tepi ka umum agniaul muslimin ketika nyata membutuhkan biaya keur ngajalankeun keur ngalaksanakeun ieu keur ayeuna mun tama fatahan bab salatna keur mafatahan bab wuduna keur mafatahan bab Qur'anna keur ayeuna mun tama fatahan parukunan fikihna kitu ayeuna mun tama jeung sajabana kudu make biaya tah biayana teh nyaeta mun boga ti budakna nu budak langsung teu boga ti bapana teu boga ti indungna teu boga ayeuna mun tamati baitul mal eueuh nyata agniaul muslimin kasawe nu mampu komo kitu mah ayeuna mun tamanya nu teu mampu teh dulur komo bat lain dulur oge da ayeuna mun teh dulur sa muslim teh gitu. Komo ieu mah aya fatali karabat mah komo jadi lamun teu kitu teh ada kewajibannya jal doraka we ku beunghar teh kitu jal doraka aya ku beunghar teh aya baheula mah beh ditu jadi nu beunghar teh loba keneh teu aya eta mah ari rata mah nu beunghar teh osok ayeuna mun tama atoheun disampeurkeun ku santri beh ditu mah kitu. Sok atuh komo lamun santri butuh kitab atoheun lain eta atoheun beh ditu mah gitu. Atoheun. Lamun santri komo lamun ayeuna butuh ayeuna mun tama kitab atoheun pisan. Ya kan nggak ya namun tamada teh atau ditawaran ayeuna kitab begitu kieu teh atuh teh beli aya pariogi ayeuna kitab anu kitab pariogi peseren kita manyeros ke abdi aya kitab mah nu geus aya ge teu kabaca gitu taus ku kitab ayeuna kita mah cukup we ayeuna mun tamanaon teh aya di batur panasaran pasaran teh ada teh sanono teh paling sakali dua kali boga kitab putih teh gitu tarata ketamat kan mata bacos di matana masing dia bisa matana oge paling sekali dua kali kayak itulah col matak tara kabitaan ayeuna mun teh mah asa hayang-hayang teh mah aya kitab aneh giji mah cicinga di dinya sapoe mah gitu muka dari buah kayu mah ka heurina aya dibaca unggal pente gitu matak teu pati atoh teh yang ditawarkan kitab naon aya ngukut kitab
Aya teh dibaca ayeuna teh diamalkeun mah nu aya ge aya namun teu can kabaca kabeh. Can kabaca. Tapi kayana ge aya namun teh mah aya keneh nu nawaran kitab mah. Teu pati dalog teuing hoream macana. Wa yajibu ala wulatil amri qatlu tarikis salati kaslan in lam yatu wallahu alam bisawab.